Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan, alhamdulillah tiasa tepang dangu deinya para mitra sareng simkuring dina pancen gelaran dongeng Sunda dina lakon Jejer Awi Pasaran Anyar. Alhamdulillah masih disarengan oge ku Kang Edoy selaku tim operator di studio NRD anu baris teras nyarengan simkuring dina garapan dongeng Sunda. Mitra kaum dangu sapertos biasa simkuring nyuhun pangapunten karena sabudaya kelepatan anu masih kene loba kakirangan kasalahan boh oge aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina nu mawida ieu mangan saukur carita fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge maturan sepi dina wayahna urang sarerea istirahatnya para mitra. Dina ieu dongeng kalarsan urang teh bade ngalajengkeun kana carios Jejer Awi Pasaran Anyar dina seri ke-14. Kukituna ka para mitra kaum dangu sadayana, hayu urang kawitan wae ieu dongeng. Siapkeun kopina, siapkeun gorenganana supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang dangukeun. Yu ah. Mitra kaum dangu harita pakoswa nu nyangki yen kadatangan Ni Rutmi sareng Ijang teh disangki bade ngahutang enggal diwaler harita ku Ni Rutmi ku balaka maksad dina tatamuna para mitra. Hapunten Pak, Ibu, sanes tujuanana kami ka dieu bade ngahutang komo ku ditawis Hanbora. Sabab kami mabujeng keur bora keur dahar sapopoe ge sakadar cukup alhamdulillah. Tembal Ni Rutmi dina harita nya langsung ditawis tembal deui ku Nyi Karmi dina ayana para mitra. Teras bade naon tujuanana emas sareng Ujang teh ka dieu? Pami teh aya peryogian bade nginjem duit. Bade nyuhunkeun sumbangan kangge ngawangun tempat ngaos sugan. Mun nya kitu hampura weh kami mah sanes tempatna pikeun dipentak kitu mama. Tembalna Nyi Karmi nunggeus malah miheulaan deui ku saking gorengna panyangka ka Ni Rutmi jeung Ijang para mitra. Banget pisan ku sombongna luas ngahina kana panampilan batur. Sumuhun, teras bade aya naon ini teh atuh? Enggal tembal di pakoswa ku naros ka Ni Rutmi. Sanes Ibu Bapak sanes oge bade nyuhunkeun sumbangan nu ageng. Komo ageng alit ge sanes. Anging kadong kapan kami ka dieu teh aya patulah talina sareng anak Bapak nu namina Yusti. Ngan sateu acana kami bade tumaros heula leres yen Bapak teh kagungan putri namina Yusti anu nuju ngandung. Ni Rutmi dina balakana janten rehas didanguna ku pakoswa jeung Nyi Karmi. Anjeunna asa kabakaran jenggot sok bilih manawina eta wartos teh kadangu ku nuliana tangtos bakal ngajantenkeun harga dirina kiwari teh ragrag para mitra. Kela nih. Memang leres nami anak urang teh Yusti. Anjeunna nuju ngandung oge leres. Da malihan teu tanggung jawaban ku lalakina nu geus nyodekaan manehna. Leres. Nanging maksad nini ka dieu teh bade naon? Bade nyungkeun ongkos kangge sabaragat anak kami. Atanapi naon ieu teh? Sok mangga manawi bilih hayang kitu. Nanging poho mah ieu wartos ulah nepi ka bocor ka saha wae nya. Yen anak kami teh nuju ngandung ku teu aya lalakina. Siapa bahal eta bisa ngeragrakeun derajat urang di dieu ieu teh ni. Sok mangga balakakeun.
Upin ini tiasa kenal ke anak simkuring sugan-sugana dia mah anak simkuring teh leres. Ku simkuring teh titah ini di bumi manawi ieu mah anak simkuring teh nyanggrok di ma ayeuna mah menta ganti atanapi ongkos keur sabaragatna lah pikeun anak simkuring mangga asal hiji poma tong nepi ka bocor ka sasawae omat mah tembal na Pakoswa nu kamelangna yen bakal kabuka aib dina kaayaan Yusti nu keur ngandung taya salakina para mitra. Oh janten leres pami kitu mah anak bapa teu pisan ngabohong ka kami nu geus kongsi nulungan dirina. Nanging ampun para lun nu kasuhun pa anak bapa geus kami tulungan nepi ka amanah oge sehat tur salamet sagala rupina. Kami ka dieu lain halna bade nyunkeun ongkos sabaragat kangge anak bapa sanes. Nanging kami bade ngawartosan malihan kiwari anak bapa geus kabur deui ti bumi kami. Nu wartosna anjeunna nitipkeun seratan ka kami istuning angkat sareng lalakina nu kongsi nyodekaan ka anjeunna nu namina teh Dirbo pa. Aduh Yusti budak teh geus bener-bener aduh bangor ya mah pak kuat luas milih teras wae sareng si Dirwo budak teh hayang nanaon ari kitu budak tehnya aing mah dasar itu sifat bapana nu kitu teh nu kudu ditiru teh keukeuh we kikituan kocap Nyi Karmi nu harita memelas nasib nu brai emutan deui ka anakna sabab ngaraos sakumaha tegana kolot nu geus kapalang tetepnya mah aya dina hakikatna sabab kumaha oge ngaran ka anak ieu teh para mitra. Dirwo aduh eta budak geus wanen deui wae malah milih ka anak musuh geuning bu nepi ka iraha ieu teh budak leki kituan wae teh mak ieu teh duh mane masuk nyalahkeun wae ka dewek adina naon teh nah tuku mah teh dicaram lain teh dicara mak keun we di emak ke kuring tanggung jawab karena segala pangabutuh nama teredo urang mah ieu teh teredo mama ieu dep kacirik getih ge moal redo mun anak urang kada ngajodoh ka manehna mah si Dirwo teredo kocap Pakoswa harita janten kabunga pikeun ijang sabab ngaraos yen istuning geus jelas bahwa Dirwo moal bisa ngamilikan Yusti ku cara naon wae oge sabab sidik kecap indung bapana ge geus lain wartos ti kabar ti bibir batur anging kasaksi ku soranganana yen teu redo mun nya gaduh minantu macemna Dirwo para mitra. Tuh mak urang geus jelas ya mak pasti jodoh ijang Yusti mah kocap ijang lalaunan nu ukur kadangu ku ninina hungkul para mitra. Amin kasepnya pamugi weh sing laksana tujuan maneh teh jang da sidik lain wartos di bibir batur da ieu mah geuning kasep sing aya jodoh we tembalna ni Rutmi oge ka ijang silih laun dina tembalna nu ukur kadangu ku ijang jeung ni Rutmi para mitra. Teras kumaha nih ayeuna pami anak urang tos teu aya di bumi nini naon maksudna ayeuna nini ka dieu bade nyungkeun duit jasa tanapi kumasok mending ge enggal we balakakeun taros Pakoswa ka ni Rutmi nu harita ge lajeng wae ditembal ku ni Rutmi ku sajelasna para mitra. Punten Bapak oge Ibu abdi ka dieu teh bade balaka we ieu mah dupi perkawis naon anu dirasakeun ku incu abdi ta ieu teh incu abdi jijina ijang namina teh pak pada melanana sarabutan we kuli naon wae oge sakapeung sok seneng nguseup tina hasilna cekap kangge nyukupan kabutuhan sapopoe oge anjeunna anu kantos ngajaga anak bapa salami ieu sareng kami dupi sakawitna tepang dugi sarengna anak bapa sareng kami teh incu kami teh geuningan disidik-sidik teh balaka kamari gaduh rasa nu saleresna rasa cinta nya kitu pan Bapak Ibu ari jalmi keur cinta mah teu bisa dipangpalerkeun ku naon oge
Soksana jen ditatawis ku anak tetanggi, anak palurah di desa itu teu daek. Da ongkohna saurna teh cintana mung kaukur anak bapa. Incu abdi janten gaduh rasa cinta nu sagemblengna ka Yusti. Ku kituna kami mah ka dieu teh niat bade ngawantunkeun ngalamar weh izin wartos heula ka tuang ramana sareng ibuna Yusti. Kitu kami teh saestuna dina tujuanana ieu tatamu teh Bapak. Ni Rutmi kocap balaka oge ijang nu ukur tungkul dina ngaraosan ratugna jantung nu bilih ke jawabanana teu saarepan jeung pangarepna nu bakal ditampina. Dina hatena pinuh doa nu pamugi kersa ditarima kalian maksad ngalamarna ka ibu ramana Yusti harita teh winingan para mitra. Aduh, naon teu salah dang urang teh Bu, saurna bade ngalamar Yusti. Aduh, boga naon hari maneh wantu dek kalamar anak urang nu pinuh dunya, geulis, berpendidikan, sedengkeun maneh datang we disangka musafir ku kami. aduh teu sangka urang teh geuning ngadangu ieu teh ieu keur ngimpi teh naon ieu teh. Hei Pak Koswa ku ngagagak seuri dina Ni Rutmi jeung ijang nu geus balakan niat ngalamar Yusti. Dirina langsung pangleng naik ngahina ka ijang jeung Ni Rutmi. Nu antupna eta Ni Rutmi diciduhan beungeutna ku ramana jeung ibuna Yusti. Sudi aing boga bisan kawas kieu. Kawas tukang pulung. Jeung komo kudu boga minantu kawas kitu. Rek kitu di mana harga diri urang. Geura ngaca heula maneh teh sateu acana nyorang ka dieu teh doh. Ya, sakali deui ciduhan ku uing. Teu ngaca maraneh teh. Sugan rek naon ka dieu malah ngadon ngahina ka keluarga Koswa. Teu sudi barina ge. Lamaran mana ditolak atah ku kami. Geura init ka ditu. Jeung tong wani-wani deui datang ka dieu. Init sia teh. Usir Nyi Karmi ka Ni Rutmi jeung ijang. Malian harita biasa anu dicepeng ku Nyi Karmi dibabetkeun nepi ka amburadul plastikna ngabalang ka Ni Rutmi. Atuh antupna Ni Rutmi cirik bari nangtung nu disosorong indit kaluar ku Nyi Karmi jeung Pak Koswa. Kitu oge ijang ngiring nangtung ngabelaan ninina nu ceurik kabangingik batik ku nyerina dihina sadaya-daya. Duh, Pak, oge Ibu, dumeh aranjeun ngarasa boga sagalana nepi kaluas ngahina ka papada makhluk Allah. Ari teu nampi mah nya cekap we ukur dikocapkeun ulah nepi ka hina kami, Pak. Sok sanaos kami jelema teu boga nanging kami ge masih gaduh harga diri. Abdi teu redo nini abdi dihina diciduhan nepi ka ceurik hate maratan jagat kieu. Sok tempokeun ku Bapa, aya waktosna bakal diwales ku abdi. Naon anu jadi pika nyerina nini ti Bapa jeung Ibu, hayuh mah urang balik we. Tempokeun Pak, dibales ku abdi wa. Teu sudi pami kieu kudu jadina emak kedah diciduhan nyeri hate. Kuring ge sami. Awas Pak, tempokeun sok. Ieu lain anceman sembarangan anceman. Ieu teh jelas-jelas ngahina pisan Bapak teh. Ngaleuwihan ngahinana Bapak ka sato. Banget bapaknya. Dumeh Bapak teh ngarasa boga sagala-gala. Dumeh Ibu teh ngarasa boga sagala-gala. Dupi kuani kitu tempokeun naon pika nyeri abdi bakal ngawales yakin sanyana ka Bapak. Abdi sumpah ka langit, sumpah ka bumi, sumpah ka pangeran moal bakal kuring maot lamun sateu acana naon anu jadi pika nyeri abdi ti Bapak sareng Ibu bakal kawales sanyana ku sacara nyata, ku sacara hina sahina-hinana ka Bapak jeung Ibu. Kocap ijang bari indit nu dibawana rasa hate nyeri banget ka cidak ku carana Pak Koswa jeung Nyi Karmi nu banget sombongna. Init sia ditu ini tong balik deui ngaca jelema mah rek ngomong teh udah sakawaya dipadakeun jeung batur sia atuh teh kebek ditu init sia sagala ngancem-ngancem sagala itu boga naon sia teh ka dieu we siga jelema miskin init. Harita para mitra ijang indit mulang kalawan mantun rasakan nyeri sapanjang jalan ukur Cisoca jeung pangdenge nu kaingetan wae cara kocap pangusir Nyi Karmi jeung Pak Koswa ka ninina. Bari ka tembong
teterasan bayangan rarai kolotna Yusti, hatena pinuh ku dendem ka nyeri. Nepi ka tulang sungsung ija ngagendok nahan ka nyeri nanging Cisoca teu wasa netes sabab ningal ka nyerina ni Rutmi nu teterasan ceurik di sapanjang jalan para mitra. Para mitra kaum dangu dikocapkeun di mangsa beurang, angin kota jagatna asa keur teu damang, hareng-engna panas kiwari asa teu nyobat ka sakabeh jalmi. Pakoswa nu harita keur calik di kursi jati hareup imahna paranti biasana ngopi bari nitipan awak ku hiid parantina. Nyaeta dikipitan ngaros masih kene emut yen datangna ni Rutmi jeung Ijang tadi. Di baturan kunyi Karmi harita Pakoswa ngawalan kecap dina ayana para mitra. Bu, pantes wae keur peuting teh Bapak ngimpen. Nyaeta ngimpen ngaragrakeun batu gede ti luhur sasak. Cing horeng isu keneh kata mun jelema miskin nu dek ngaragrakeun darajat urang. Aya-aya wae teh jelema kuat teu ngaca sadirina heula rek niat janten bebesan urangnya. Kocap nak bari ngipitan awak ku hiid leutik paranti anjeunna diuk di luar. Hah, nya kitu Pak, tong dilila-lila mun kata mun jelema model kitu teh. Eta teh ngotoran hungkul pakarangan urang, geus tong dianggep. Atanapi di pikiran jauhkeun nu kitu mah. Ngadar jelema teu gablek wae, nepi ka di pikiran. Tong sieun ka ancemanana. Boga naon sih? Moal nya atuh bisa ngebayar ka tipung, pujeng ka tipung atuh. Kamsit ke moalnya bisa tembal Nyi Karmi harita ka Pakoswa bari nyuruput cinteh anu didamelna dina muk gede parantina. Jalain kitu are bapak mah ngomong teh pantes wae keur peuting urang teh ngimpen ngaragrakeun batu gede ti luhur sasak. Sing goreng urang teh kadongkapan nasib goreng nu didatangan ku manehna. Tapi bapak teh penasaran sabab bapak mun nyimpen pasti aya wae hartina ieu teh Bu. Ieu teh biasana mah aya tukang nujum, tukang ngaramal impen nu sok ngaliwat. Kaleresan geuning ayeuna mah teu aya nya nu ngaliwat teh. Mun aya cobi celukan atuh Bu, bapak dek naros harti impen bapak teh naon. Kocap Pakoswa nu harita ngadadak mikiran impen basa peuting. Nu janten panasaranana palai diterangkeun ku tukang nujum nyaeta tukang biasa ahlina ngaramal impen. Hah, karepna bapak we rek naros naon jeung naon oge sabodo, mending urang mah rek ngurusan dapur weh tuh. Geus semangsana beberes di dapur jeung nyangu ah. Leos Nyi Karmi ongkoh nembalan bari muru ka dapur. Pakoswa nu harita memang masih mikiran impen teu sangaja bari nyuruput kopi kaleresan aya tukang nujum nu ngaliwat para mitra. Ya gage anjeunna oge langsung wae nyauran ka eta tukang nujum supados mampir ka bumina. Tebak impen Umah Kris Batu Ali jang pakakas karuhun ibu bapak mangga. Bejana tukang nujum bari ngideu lalaunan ngarah pangarepna aya jalmi nu kersa ngangge jasa kabisana. Bang ka dieu bang. Hei mang tukang nujum ka dieu. Dia urang palai dibacakeun hartos impen basa peuting. Ka dieu saurna Pakoswa bari hudang jeung nyauran ka tukang nujum harita. Kulan bapak, abdi disaluran pak. Taros tukang nujum harita ka Pakoswa. Terus maneh mamang dieu ka dieu sakedap. Kuring palai diramal hartos impena. Tembal Pakoswa nu harita tukang nujum oge ngadeukeut jeung mukakeun gerbang pakarangan hareup bumina. Harita tukang nujum bari nyangking kana gembolan hideung tur calik sareng Pakoswa di teras hareup bumina. Mangga bapak, kaleresan panglaris pisan bapak kangge rejeki abdi poe ieu. Sugan yang sugan we abdi aya milikna. Kitu oge bapak. Sing milik rahayu dina maksudna nya Pak. Amin ya robbal alamin. Kocap si tukang nujum nunggeus mukakeun kana salembar taplak bodas nu diteundeuna hiji keris leutik paranti ngagawean jasana para mitra. Oh, janten panglaris dupi urang teh nya bang. Nyauran mamang ka dieu teh
Ya pamugi we mamang oge sing laris manis aya nu ngangge di jasana salian ti urangnya. Pak Koswa tembalna bari nunggeus pahareup-hareup harita jeung si tukang nuju. Amin Pak. Sok ayeuna mah cekap sebatkeun wae nami Bapa saha jeung wedalanana poe naon. Mangga Pak. Teh ku abdi bakal dirangka ya. Kocapna si tukang nujum ka Pak Koswa nu harita enggal nembalan para mitra. Dasar tukang nujum bisaan wae nya. Ya ieu teh nami kuring teh Koswa bin Haji Duljan. Wedal lahir kuring teh dina poe Salasa jam 2 beurang. Tembal Pak Koswa nunggeus nyebatkeun nami jeung poe wedalna ka eta si tukang nujum. Sumohon Pak, sumohon. Kela kedap ya. Dietang heula yeuh kusum kuring dina wedalna. Ieu teh dietang caraning wedalan yen Bapak teh basa peuting ngimpen ngarag-gerakeun batu gede ti luhur sasak atanapi jembatan gede. Leres Pak. Tebakna tukang nujum nu janten reuas kangge Pak Koswa ngadanguna. Sabab naon anu ditebak ku tukang nujum teh percis 100% sareng impenan manehna para mitra. Waduh, leres pisan geuningan Mang. Bisa aja sih Mang. Belajar sabaraha tahun Mang nepi ka bisa gitu. Sareng naon artina eta impen sim kuring teh mah. Enggal lah. Tuluy taros deui Pak Koswa kana maksad impen anjeunna basa peuting ka eta tukang nujum para mitra. Tah, salian ti kitu Bapak teh boga anak awewe hiji-hijina nya Pak. Lahirna ieu mah moal salah deui poe Senen. Tembal deui si tukang nujum ka Pak Koswa. Nya Pak Koswa oge janten langkung yakin yen istuning eta tukang nujum teh leres-leres jelemana ahli dina panoongan gaib para mitra. Waduh, Mang, bener sadayana geuningan Mang teh ahlina. Teh sabar ieu urang janten naon arti Mang impen sim kuring teh atuh enggal ah pokeun tong ka ditu ka dieu. Pak Koswa janten teu sabar. Dina ayana peda geus jelas pisan manggihan tukang nujum nunggeus kasaksen bener sadayana dina panebakna para mitra. Tah Pak, kulantaran sim kuring teh parantos leres sadayana kana nebak sadaya anu aya pacuntal cantelna sareng Bapak. Ayeuna sim kuring kantun ngajawab kana perkawis impen Bapak. Nanging hapunten sateu acana sim kuring ngawaler hartos impen Bapak teh omat ieu mah ka Bapak. Naon wae halna anu bakal kuring jawab miturut kana pangarten kuring, miturut kana naon anu ditingali kuring sacara gaib, bade alus atanapi goreng Bapak tong janten ambek. Komo deui mun Bapak teh nepi ka teu puguh adat nya. Kumaha ye satuju? Kocap si tukang nujum ka Pak Koswa. Barinya kitu deui Pak Koswa satuju kana naon anu ditawisan ku si tukang nujum. Sok lah, satuju urang dina berkawis ieu. Nu penting Mang kedah leres jeung sanyana ulah ngabohong ka urang Mang awas. Tembal Pak Koswa dina harita nu ngaraos ratu grasa jantungna pedah bade diaoskeunana kana naon hartos impen manehna basa peuting. Moal Pak, komo nya atuh kur bari ngabohong naon hartina kuring atuh belajar ilmu nujum. Mang puluh-puluh tahun kieu ah. Yeuh Pak, numutkeun pangarti dina impen Bapak. Moal kirang tina 88 poe Bapak bakal ragrag dunyana. Hartosna bakal beak. Salian ti kitu, anak Bapak bakalna edan bari moal bakal bisa babaran sateu acana panggih jodoh. Sabab jodohna mangrupi jelma anu geus dipikan nyeri kuletah Bapak sorangan. Harita Pak Koswa nu ngadangu yen naon katerangan ti tukang nujum ngadadak ambek teu puguh-puguh ngabalangkeun kana pakakas nu sok diangge parantina ku eta tukang nujum. Bangsat, laina sia kaing teu nyaos sia keur nyangareupeun saha. Bangsat sia. Sia teh tukang bohong, tukang nujum teu boga ilmu ngacapruk ngartikeun impen. Ini sia bangsat, tong arep dibayar ku ngeuing sanos saperak oge. Wis ngahina sia ka dewek, pake ngomong anak kula bakal edan jeung kula bakal ragrag dunya. Sing mikir sia teh, dunya aing sakitu loba namanya bakal ragrag. Goblok sia. Itu sia. Pak Koswa nu ambek teu kapalang kuat nalapungan pakakas keris paranti anggean si tukang nujum para mitra. Geningan kitu di dinya mah Pak. Ongkong geus dibejaan ti satadina ulah ambek jeung bendu.
upami hade gorengna hartos impen bakal urang bacakeun bapak kedah nampi kedah narima ieu nah atuh make lapungan pakakas dewek kualat sia teh tembal deui ambek nasi tukang nujum nu harita geus ngarasa dihina ku Pak Koswa. Indit ya gara indit itu taguna jelukan tukang nujum model sia mah bener gen teu asal nyebatkeun wae nu teu puguh ka dewek teh. Ini sia indit Pungkas Pak Koswa ka tukang nujum bari keukeuh ngusir kalawan teu daek mayar saperak oge para mitra. Geus teu kudu kitu cara ngusir dewek. Sok jabana naon ucapan kula. Yen moal kirang tina 88 poe bakal nyata omongan urang ya Pak. Leos indit harita si tukang nujum nunggeus ngayakinan yen bakal natumiba kana naon anu geus ditebakna ka Pak Koswa para mitra. Para mitra kaum dangu, kiwari urang alih heula kana nyaritakeun Nyi Yusti sareng Dirwo nu geus aya dina hiji desa anu teu pisan dipikat terang ku Yusti dina ayana. Yusti nu ngaraos bagja pedah tiasa deui sasarengan jeung Dirwo, ukur nurut jeung nuturkeun weh ka mana harita Dirwo mawa anjeunna. Dirina teu ngaraos melang sabab Nyi Yusti geus bener-bener kalolongkeun panon kasadaranana ku rasa cinta ka Dirwo. Kang Dirwo, kamana ieu urang teh engkang? Nepi geus sonten kieu urang teh. Asaan jauh teuing pinujuan teh engkang, malihan nepi ka mondok meuting di jalanan. Ayeuna geus nepi deui ka wayah sonten, saleresna bade ka mana engkang? Saurna bade ka Aki. Taros Nyi Yusti nu masih dibonceng ngiring ka mana Dirwo ngajakna. Sabab Dirwo saurna bade ngajak Nyi Yusti ka Akina nu engkena bakal sasarengan sareng aranjeunna pikeun nimuan kolotna Dirwo supados tiasa nikah sareng Yusti. Neng mah cicing we yang turut ka Akang mualami ge urang teh nepi Neng ke urang katimu Aki di ditu Neng. Oh nyatuh mangga Kang Yusti manuturkeun engkang we asal kaparengan hoyong rumah tanggi sareng engkang. Kitu deui tembal Nyi Yusti nu ukur turut bari ngaraket nangkep beuteung si Dirwo. Si Dirwo oge masih teras neraskeun gas motorna nu dirasa rada santer dina satadina ku palena enggal nepi teh para mitra. Ih Neng nongnya para mitra. Dongeng teh kabujeng Neng nong ieu teh Kang Edoy. Ya insyaallah lah urang lajengkeun deui wae kana seri ke-15 nya. Sing sabar para mitra, insyaallah dongeng ieu mah pasti bakal tamat nya ku kituna sim kuring salaku tukang ngadongeng nyuhun dihapunten kana sabudaya ning kalepatan khususna ka para bapak para ibu para mitra sok pilih oge aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina hapunten da ieu mah mangrupikeun ngan saukur carita fiksinya sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.